Assalamualaikum, Mak, Ahmad, Uwi. Waalaikumsalam. Ahmad anak emak tos Uwi. Kumaha tadi di sekolah Ahmad? Kagak, Mak, Ahmad kenging punten 100. Alhamdulillah, hebat anak emak. Kumaha eta cara ngerjakeunna? Ahmad kan gak ada buku, jadi jawabannya ninggal we dina buku. Astagfirullah, niron atuh ari kitu mah. Emang tak kenging niran dina buku, Mak? Astagfirullah Ahmad, niron teh teu jujur. Berarti tos bohong ka guru. Pan Nabi Muhammad ge merentahkeun ka umatna supaya jujur tina pola cariosan. Nabi Muhammad kengeng gelar al-amin nu hartosna tiasa dipercaya. Jalmi nu jujur mah seueur mangpaatna, seueur nyaeta kahiji dipikaresep jeung bakar ya babaturan. Jelema jujur mah sieun mun bohong kusabab Allah Maha undinga. Denggepkeun eta teh. Jalmi anu jujur emang tara pernah salah. Nya jalmi jujur ge pernah atuh salah. Ngan tara ditutupan ku bohong. Mun salah nya jujur we ngaku salah. Teras tobat ka Allah. Allah mah nyaah ka jalmi anu jujur pas salah teras tobat. Gitu Ahmad. Oh gitunya, Mak. Ahmad kapok moal niron deui. Ayeuna Ahmad janten jalmi nu jujur bade tobat ka Allah. Hiji deui ulah poho nyungkeun di hapura ka bu guru. Oh mohon, Mak, Ahmad bade nyungkeun dihapunten ka bu guru. Alhamdulillah. Hai sampurasun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pendak deui sareng Bu Ika Kartika Yulianti. Tetep dina pangajaran bahasa Sunda, tapi ayeuna mah dina tema sasi saum. Nah, bulan Ramadan. Bu Ika di pesantren Ramadan ieu di pasihan amanah ngadugikeun materi ngeunaan perbuatan baik saurna teh teras amalia motivasi. Nah tadi hidup tos nyakseni video animasi video kartun ngeunaan perilaku jujur. Saat aja nabi kabarnya naros. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Tetap semangat dalam menjalani puasa. Saum kan sadayana? Masih saum, masih puasa. Mudah-mudahan semuanya anak-anak Bu Ika yang sedang melaksanakan pesantren Ramadan anu nuju ngalaksanakeun pesantren Ramadan semangat dina saumna di ayeuna dugi ka engke pinalna di sasi boboran. Sata can dimulai, orang ngadoa heula, ngadoa di kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, tadi video pembelajaran tadi ngeunaan perilaku jujur. Naon sih perilaku jujur teh? Ayo, saha terang apa itu perilaku jujur? Jujur nyaeta pola tingkah laku urang anu sanyanyana teu diaya-aya, teu ngabohong, teu licik, sesuai fakta. Nah eta jujur namina. Nah, Ibu Ika mah berharap ngarepkeun sadayana hidup kelas 5, kelas genep, sadayana jujur teh kunci kasuksesan. Sapertos dina video tadi bahwa si Ahmad teh kengeng nilai 100
tapi carana kirang tepat, carana nu lepat nyaeta ngerjakeun ulangan nilai 100 tapi niron. Tah eta teh teu jujur, teu kengeng sapertos kitu. Belajar mengenai kejujuran itu dari hal nu paling alit tina hal kecil. Kumargi pami urang henteu jujur tiker alit engke teh janten kebiasaan duwi ka ageungna. Misal nih, ayeuna ngeunaan nuju puasa nuju saum. Misalkan Darel sahur mamahna teh ditaros. Darel puasa mah. Padahal mah Darel teh nuju teu aya mamahna teu lana kulkas cai tiis. Nah eta teh teu jujur, tapi da Darel mah teu kitu nya, itu mah contoh. Janten perbuatan jujur teh kedah ku urang teh kedah dilakukeun tina kegiatan sapopoe. Bawa eta di sekolah, di bumi, di masjid, di pangulina, dimanapun kedah jujur. Ayo pan orang teh kedah nyontok ka Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah manusia yang paling jujur di dunia. Pantas dapat gelar geningan Nabi Muhammad SAW teh Al-Amin, dapat dipercaya saking jujurna. Tah, orang teh sebagai umatna kedah nyontok ka Nabi Muhammad, belajar untuk berbuat jujur. Nah, Ibu Ika mau ambil contoh tina kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah janten tah anu tadi na video pembelajaran tadi. Jujur pami ulangan yang ngerjakeun. Misalkan ya, ulangan matematika atau ulangan bahasa Indonesia. Saur gurunya teh, kengeng niron karena buku. Terus guru teh keluar ya, ulangan kelas ditinggalkeun, teu aya sasaha. Terus teu aya guru, abi mah bade niron we nironnya da mau aya guru, mau aya nu ningali muka buku niron heula. Boleh tidak? Teu kengeng, teu aya guru nu ningali urang niron, tapi aya Allah nu Maha Uninga, aya malaikat ye di kanan kiri di katuhu jeung kenca anu bakal nyatet perbuatan ya. Jadi misalkan ulangan nih, guruna keluar, teu aya sasaha, bade niron mah alhamdulillah. Ibu Ika mah percanten murid MI Fatimah pasti jujur-jujur. Amin. Nah, itu salah satu contoh jujur di lingkungan sekolah. Nah, eta contoh perbuatan jujur. Jujur teh seueur pisan manfaatna. Pami urang janten jalmi jujur teh sapertos dina video tadi bakal dipikar resep, terus seueur babaturan. Nya lah lamun anu jalmi jujur mah pasti dipikar resep. So, anu suka jelema bohong mah boro-boro resep rujit mah ayanya. Janten pami urang jujur hiji dipikar resep ku babaturan, dipikar resep ku guru, dipikar resep ku sadayana. Terus lamun misalkan orang janten jalmi jujur ya, manfaatna teh urang teh jadi tenang. Kunaon? Nya kana asa enter gelisah gitu, enter resah. Soalna lamun urang geus ngabohong sakali, eta teh bakal ditutupan di ku kebohongan, terus ngabohong. Tapi lamun misalkan sakali jujur, urang teh bakal tenang. Karena jujur teh selain kunci kesuksesan, jujur adalah kunci kebahagiaan. Nah, karena lamun orang jujur mah nya bunga we teh kebohongan gitu. Jadi tenang gitu. Boh di bumi, aduh ya Allah. Boh di lingkungan sekolah, pami jujur nya orang teh tenang. Eta ada di dalam satu hadis, dina hadis mun telepat mah ada 3 ayat 3 ciri orang munafik. Nah, tadi lebetan aya tentang kejujuran. Nomor hiji teh coba aya nu terang teu? 3 ciri orang munafik. 1, hiji, bila dia berkata, dia berdusta. Jadi bila dia berbicara sok ngabohong.
sok teu jujur. Tah eta teh termasuk ciri munafik. Berarti bahaya pisan lamun teu jujur teh. Janten kedah jujur. Karena termasuk salah satu dari ciri orang-orang munafik. Pami ente jujur. Nah, jadi Bu Ika berharap pisan ke semua murid MI Fatimah Al-Hajiri kedah jujur. Dimulai tertanam kejujuran dari sekarang, dari sejak dini ya. Karena insya Allah kalau kalian jujur, kalian akan menjadi anak yang sukses dunia akhirat. Amin. Dan ada satu lagi hadis mengenai kejujuran. Kita simak ya. Ini dia. An Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa innahu ma'al birri wa fihuma fil jannati wa iyyakum wal kadhib fa innahu ma'al fujuri wa huma fin nari. Ibnu Hibban fi sahih. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib atasmu berperilaku jujur, karena jujur itu bersama kebaikan, dan keduanya di surga. Dan jauhkanlah dirimu dari dusta, karena dosa itu bersama kedurhakaan, dan keduanya di neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Nah, itu tadi ngeunaan tentang hadis kejujuran. Selaras nama seueur deui sih tentang jujur teh. Karena memang Islam itu selalu mengajarkan tentang kejujuran, dan orang-orang Islam itu pasti orang-orang yang jujur, seperti panutan kita Nabi Muhammad SAW. Nah, Bu Ika berharap dari sedikit materi dari Bu Ika ini, Ibu berharap anak-anak Ibu bisa jujur dalam berkata, dalam perbuatan, tiasa jujur. Dimulai dari sekarang, dimulai dari diri sendiri. Misalkan kita jujur pada diri sendiri, jujur ke orang lain, karena harus satulah ditanamkan dalam hati bahwa misalkan teu aya sasahapun di lingkungan, ingat aya Allah nu Maha Uningan. Jadi jangan misalkan jujur karena aku mah ada jujur sieun ku guru. No teu kenging. Aku mah jujur da sieun ku si mamah galak. Tak boleh. Aku mah jujur da sieun ku bapak serem. Tidak. Aku cuma jujur da demi si dia. Apalagi tak boleh. Janten jujur harus karena Allah, karena takut akan Allah ya. Insya Allah dimulai dari hal kecil, dimulai dari perbuatan kejujuran. Insya Allah anak-anak Bu Ika, baik yang kelas 5 nih mau naik ke kelas 6, kelas 6 mau lanjut ke SMP, jika kalian jujur baik di sekarang atau di masa akan datang, Bu Ika yakin kalian akan sukses. Misalkan kelas 5 nih nebade PAT, penilaian akhir, berusaha untuk jujur dalam belajar, jujur mengerjakan soal, insya Allah dapat nilai yang memuaskan. Terus kelas genep ya bade ke SMP, nanti di SMP di lingkungan baru, dengan membawa sifat jujur sebagai dasar dari sifatnya, itu insya Allah bakal banyak teman, bakal dicintai guru-guru, bakal disenangi semua orang kalau kita jujur ya. Jadi intinya Bu Ika berharap kalian menanamkan kejujuran dalam hati kalian, ditanamkan dalam hati dan dilaksanakan melalui perbuatan. Mudah-mudahan apa yang Ibu Ika sampaikan bermanfaat, walaupun ya memang kalau yang banyak jadi bahasa Indonesianya bahasa Sunda kan. Apapun yang keliru, yang salah, itu semua dari Bu Ika, karena kebenaran adalah dari Allah. Kayak penceramah ya. Ya pokoknya Bu Ika mah berharap dari sedikit materi yang tidak seberapa ini dari Bu Ika, mudah-mudahan
anak-anak Bu Ika nu aya di bumi anu nuju nonton tiasa mengambil hikmahna, tiasa berbuat jujur. Tapi sebelum ditutup ada satu video lagi, hiji video deui mengenai kejujuran. Nah, video ini akan menjadi tugas kalian di rumah. Jadi nanti di bahasa Indonesia deui nya. Engke di akhir video aya pertanyaan anu kedah dikerjakeun ku kalian. Jadi simak videona sampai akhir ya. Sama cek youtuber macam jangan di skip ya. Gitu jadi ngadangukeun materi di Bu Ika oge kedah ti awal dugi ka akhir janten bermanfaat tong di skip ya. Oke, alhamdulillah rabbil alamin materi ti Bu Ika parantos rengse mudah-mudahan aya manfaatna. Bu Ika nyukeun diapunten bila aya kakirangan kalepatan. Selalu semangat menanamkan kejujuran. Kejujuran itu mahal, kejujuran itu penting, dan kejujuran itu adalah kunci kesuksesan dunia akhirat ya. Sebelum ditutup kita berdoa dulu. Doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes.